barang datang ke sorga KBG panurang wararau ente ku anak di teangan, waduh anak kemana bae ente teka panggih-panggih, wah salah ngomong tuh budak. Waduh anak teka panggih-panggih jeung ente, oh iya rangkula ente bisa kali ya sebab kumaha ente alhamdulillah karena rakaheun teh sakedeung ya kena ngaberesan kreditan doang panas betulin panas deui keheng aing neraka tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ka surga nya sia langsung pengen tuh cek dongeng tanya di surga teh beres kan tuh si anu karang datang tuh woi dadah ka dieu sia teh ka neraka aing rada kebal jadi neraka mah emang kurang gitu, aduh, aing lah nggak saya nyaritakeun aja cekna, aing tukang ngoyak-ngoyak simba cekna. Kasaror gak kabeh geus tah. Go aing istimewa mah tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para eta teh mah geus istimewa.